anggena. Acara salajengna nyaeta dakwatul Islamiyah anu kahiji. Ya acara pangawasan teh dakwatul Islamiyah aya 2. Ustad muka hiji ayeuna bade ditampilkeun teh Al Ustad Muhammad Ghazali ti Pondok Pesantren Ngabaul Hikmah ti Kawung. Mangga waktu sinareng tempat disangakeun ka anjeunna ka Ustaz Muhammad Ghazali di Cikawung di Pondok Pesantren Mabaul Hikmah. Waktu sinareng tempat disangakeun ka anjeunna. Ustadi ya Ustadi ya Ustadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina keler aya opak disuguhkeun make cai nu ngawaler kurang kompak balikan sakali deui. Nu ngajawab salam sing loba duit. Amin. Ditebihkeun dina bibit duit ririwit jeung panyakit. Amin. Anu gede hutang ka warung sing geura lunas hutangna. Amin. Anu pangtarikna amina eta nu panggedena hutang. Nah, insyaallah balik di dieu lunas. Amin. Lain amin bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fayaqulullahu ta'ala fi qawlihil qadim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. وقال في آية الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات. الآية صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. وقال أيضا من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يحتوى. وقال في حديث الأخرى الفتى إماد البلاد فإذا صلح الفتى صلح البلاد فإذا فسد الفتى فسد البلاد. الحديث. وقال ابن مالك في كافية الخلاصة والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والأياد الساهدة. وقال أيضا وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. وقال سحريري في تحفته ويسقط التنوين إن أضبته أو إن يكن بلام قد عرفته مثاله جاء الكلام الوالي وأقبل كلام كالغزالي. وقال بعض العلماء دلالة الكلام أن يطبق لمقتضى الحال وقد توفق. وقال simkuring kabaros kaluwi panjang kaluweung apruk-aprukan nyarios moal panjang-panjang sababeuteuh geus kukurubukan. Alhamdulillah. Puji anu sampurna kalayan syukur anu taya hinggana kasanggakeun kadat nu maha kawasa yakni Allah Subhanahu wa taala. Anu maha esa, anu maha gagah perkasa, anu maha luhur, maha gopur, anu ngurus ngatur ngawur tur mapari nikmat teluntur-luntur ka urang salalemueur. Mugia urang kalebet hamba anu ahli syukur sanes ahli kufur. Rahmat mewah salam kaulujengan mugia salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam Nabi pinilih Rasul pinunjul
yakni habibina wa karimina wa azimina wa sayyidina wa sanadina wa qurrati ayunina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam oge ka keluargina para sahabatna para tabiin ditbat tabiin tumeka ka urang salaku umatna anu sateka pola micinta jeung micontoh ka mantena mugia urang kabiruyungan kaangkeun umatna jaga di yaumil jaja kabanjiran ku sapaatin utma di mantena amin ya Allah ya rabbal panungun catur pangjajak carita ieu acara anu kacida pisan percaya turut weksa anu amat sangat kusim kuring dipika hormat malah mandar ku Gusti Allah ditamih-tamih kamuliaanana para alimin ulama para juama para ajengan para kiai para ustad kali ustadah khusus kersana guru urang sadayana anu parantos rawuh di payunan urang sadayana mugia marantena khususna pun guru sing ditamih-tamih kaberkahan dina ilmuna amin ditamih-tamih kaberkahan dina yuswana ditamih-tamih kaberkahan dina rizkina aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer eksekutif cilarang legislatif wit Bapak RT Bapak RW dugikeun ka Bapak Presiden oge incuna nu pangbungsuna nyatana Bapak Hansip anu ngatur lemur ngolah daerah ngajalankeun tugas hakikatna ti Gusti Allah mugia marantena dina anggone ngajalankeun tugasna aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa nyanak urang salaku rakyatna adil di dalam kemakmuran makmur dina lebet keadilan ngajadikeun lemur anu amun aman badatun warobun gopur amin ya Allah ya rabbal santriawan santriawati mugia sing ditamih-tamih keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala dina tolabul ilmina teristimewa ibu-ibu bapak-bapak pemuda kali pemudi itu di hiji-hiji budak leutik budak gede bujangan atau duda parawan atau randa ya ayah second nini aki-aki remaja remakor mati katutroro mehunana anu limingkung dina ieu patempatan mugia urang sing dikucuran ku hujan rahmati Allah Subhanahu wa taala teraskeun mangkane ngadepikeun ka jam 10 hingga jatahna ge alhamdulillah pangarsa parantos ngantosana punten pangarsa kapayunan teraskeun asli teu capek wios tati wios saur Kangjeng Nabi asadun nasi yaumal qiyamati man yumkinhu fid dunya talabul ilmi walam yatlubuha pangrugi-rugina jalma jaga dina poe kiamat tatkala eta jalma keur waktu hirup di alam dunia aya kasempetan pikeun kari-kari manehna teu daek mangka eta jalma anu bantuan nanti ngarasa pangrugi-rugina jalma jaga dina poe kiamat di yaumil jaja nyatana jalma anu keur waktu hirup di alam dunia aya kasempetan kari-kari manehna teu mata kurang mah alhamdulillah nikreuh ngeureuyeuh sok sanajan rada hoream jeung tunu urang mah anger jeung ilmu apa siap ngaji jeung katut lamun urang dia jadi pamajikan di imah hareupeun salaki kudu daek ngadeng ngaji ngejo ngadeng ibu ngadeng mata kudu gede susu mana astagfirullahaladzim awas susu lagi cai heran pengen begini susu jadi kudu ngagedekeun susu salaki ayeuna urang leuleus lemah letih letoy teu daek ngaji teu daek ngejo gancang tawa beres mana tahen dibere susu mah aya ibu-ibu teh bekieu aing mah limpahkeun lamun urang salaki teu boga kanyaho astagfirullahaladzim ya rabbana ya karim kanyaho kudu panjang kontrol astagfirullahaladzim ini apa
lamun salaki geus sumang kakarak tawaran motor kudu daek mere modal kasalaki teh ngarah gede mere astagfirullahaladzim ya bre saya itu balik untuk kayak kiai lain bagian kieu lah silaturahmi bagian kieu lah nu penting balik ke dia mawa amal cek bener aing kos kecreng amal teh itu angkot aing geus apa di dieu cepet apa siap kudu gede Susu. Semangat. ulah pohongan tingkatkan silaturahmi sangkan panjang loba dulur Mas loba dulur babari minta doa Ustad oge butuh dukungan nah cekang Nabi asadun nasi yaumal kiamati man yumkinhu fid dunya tolabul ilmi walam yatlubha pangrugi-rugina jelema jaga dina poe kiamat di yaumil jaja nyatana jalma anu memungkinkan hirup di alam dunia tolabul ilmi aja ngaji kali-kali teu daek ngaji maka urang mah kudu daek ngaji aja ya Allah ya Rabbana ya Karim laras gitu dengan kena dia mugia ia kasayan urang sadaya acara urang Pak RT sing dijadikeun tolak kana bala jeung bencana di Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin fa minallah hakikat nanti aya hiji balai bencana anu turun angin izin Gusti la ilaha illallah ngancek Nabi madu cilal bala ila bidanbin balai moal turun angin ku sabab dosa jeung dorak urang manusia biasa mah loba dosa gede hilang dina dosa karena itu ternyata rapuh dina ngaji karena ngejo ini si beru pilca baru aing oge sarua cai heran bae da di mana-mana ge cai heran mah cai murah nyampe aja teng dulur ieu siap moal diangkat dosa moal diangkat balai illa bitaubah lungsurna balai teh ku sabab dosa keur mah urang loba dosa kata mah gede itu urang teh butuh itu hidayah sia saya butuh hidayah aja aing masih si El sama ngalonyeng Elsa diam Elsa Reno ngajedok sih ngomong sorry hari betul-betul sini mah keher hampura baik bebas itu bebas kumaha we rada udah bulan pas lagi banyak kok begong ulang aja yang mau ngajarkan mau jadi kamari ngerti ada istirahat teruskan ampuranya baiklah hari itu dikitkan malolor atau dia dikitkan pengajian bari urang ka dieu minang eset neangan posisi anu ngeunah masalah paingan cek Nabi hupati jannatu bil makari ari jalan ka surga mah dipinuhan ku kahorean nyarane iblis mawa lebu jeung mawa jarum pur kana panon teh masa Allah rep
eta ningalikeun ajengan antara ada dan tiada laras gitu laras aya begitu apa di dia Aya. apa di dinya mau ajarum Pak Haji geus elek esekeng nang munyarnya ngikir nang kuban hees ari bapak-bapak mah tartib sira ibu-ibu araremo kuduna teh bapak-bapak sil ibu-ibu M bapak-bapak sil ibu-ibu M sababoga mo astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Yang kero orangnya tua nih begitu ih moga lanjut ngeraku nih kembalinya kalau urusan jeung ae jeung panitia atau baik dulur urang apa dulur nih apa nenek winding itu kan sampai sami ini hari ini di dia naon gitu baik we Gusti lagu baringong masalah PSBB deui jaga jarak kan duit jaga jarak itu cenah kanu di imah ya mah make masker budak di imah teh sering make masker ngarep barang hanggan bae Manu jilal bala'u illa bidanbin wa marupiah illa bitaubatin balai mau lungsur angin ku sabab dos masih dorak Masya Allah tabarakallah wa marupiah illa bitaubatin mau diangkat eta balai angin ku sabab tobat moal sampurna lamun urang teu boga urang moal boga ilmu lamun teu daek ngaji teu daek nge lamun urang salah kulalak limpahkeun lamun teu boga kanjut anak hos siapa ngajut hari ka guru mah teh kieu teh gitu sejam bisa dengekeun mana santri buduk-buduk mana tenang biasana santri buduk urang oge baheula keur di pesantren buduk tapi kan tapakna saya ketika aja buduk niki teh cager kagak pelihara ikut dulu ke Garut enggak ada memaksa kudu ka dia dipikir-pikir naon jauh-jauh teh ke Garut teh nu ditambah cepat teraskeun alhamdulillah mata ngan bunga bisa seuri mah teh di imah pada kasusah teh masalah tabarok kalau buuk acak-acakan siga urut galungan mari panon beureunya uratan huntu koneng syukur romeheun bujana dosol beuteung sing kayoan ari kieu mah pan rapi marake jilbab sarolehah calon bidadari surga menutup aurat marake jil sakalian ka pangajian teka kanyawan anu teu biasa mah teteh darendek ulah dibenerkeun atuh jadi kanyawan aku jadi geus balik pake itu bener tinggi teraskeun asli itu capek tahan capek baik wing capek Baik. iya tuh teraskeun sabaraha jam hari ini nya ngontrak manggil ka urang teh di kagak apa tingsa moal diangkat balai angin kutob tobat moal sempurna lamun urang teu boga urang moal boga ilmu lamun teu daek ngaji teu daek teu boga kanyaho walaupun genting kieu keun mugia aman jeung barokah katuti paparinan kesehatan sadayana ngara urang daek ngaji tetap gede semangat ngara gede mere dingsa hormat anu jadi guru kasep Saur Imam Syafi'i manis sahababi ustadi lamun teh mah santri nganggap enteng kanu jadi guruna ibtalahullahu ta'ala bisalasati asya mangka ku Allah bakal dibere tilu balai nu kahijina sia maha pilbo bakal poho naon perkara anu katalar ku manehanana paroho
Nasoroyan suruh nasgor. Nasron kehen kulantaran nganggap enteng kagur jadi ilmuna poho. Naudzubillah gini wakala lisanuhu salian di poho jadi balelo ngomongna teh balelo kayak Pak Jahedun jadi keyep yuyut Asep malambung Asep maling bawang. Ya Allah Rabbus samawati anu mangeranan pirang-pirang langit war ardi jeung bom bumi lain bom. Naudzubillah min. Lamun ngenteng-ngenteng kanu jadi guru tilu balai bakal kasamper ku santri. Nu kahijina sia mahapilo bakal poho anu geus katalarna. Wakala lisanuhu anu kadua bakal balelol carita anana anu nomor katiluna leuwih bahaya wakta qarabi akhirih bakal sangsara kakolotnakeun. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Dalik lain malik dari mana sebentar ke dieu. Naudzubillah min. Bakal sangsar kokoronyos malaratros lieu eueuh ragap teu ai imah oge RSSSSSSSSSSSSSSSS 17 rumah sangat sederhana sekali sisi susukan saat senal sisi danan sabulan sekali susah setor samping soek sare pasedek sedang. Naudzubillah ini sing jembar hati jembar harta sadayana. Lupa klibuk lupa lubak sekal lubuk bro di juru bro di pantau ngadoyah di tengah imah si jabri di prepare si jamrong di kolong sawah ledok pamajikan den. No. Gedong imahna bertingkat kendaraan mengkilat uang banyak berlipat-lipat sawah jeung balong panjang ngajepat lolobana lauk sepat istrina cantik memik kabeneran opat. Ah itu bisa kepayu. Masih ajat. Beda begitu jomblo mah. Tapi tenang jomblo itu bukan tidak laku tetapi terlalu berharga untuk diri. Dan terlalu indah untuk disakiti. Hidup jomblo hidup. Tepuk tangan untuk jomblo. Ini jomblo kafe. Kepayu. Mungkin Tuhan menjaga kita dari cinta yang salah. Dan Anda tahu yang nama cinta sayun la yura wala yumasu walakin yuhasu sesuatu yang tak dapat nampak oleh mata, tak dapat dipegang oleh tangan kita tapi kita hanya sampai di dalam hati. Dipeting ngaji imriti di berang ngaji yakulu, dipeting ga impi-impi di berang asang ngilu. Pan abdi boga pamajikan ku panon mah teu katingali da kalangan ku tulang tibu tapi ku hate mah katingali. Pan pamajikan abdi teh awewe nya. Make jeung seuri teh kunaon ari pamajikan orang gede naon gitu. Atuh sarua masih teh make jeung seuri. Ayeuna teh keur nyangeun. Keur nungguan salaki buburuh pidato. Dasar awewe ka nyaho bajarkeun kikieu teh dengan duit. Padahal mah heueuh. Bohong tidak, cuma tidak seperti itu. Cicing lanjut ke mah cicing aja tuh. Pokoknya maroko sabatan we gitu. Ingat sa teraskeun. Ih jam 10 euy. Kita ambil. Abang negara pandemi kurang gula. Balai moal diangkat angin ku sabab tob. Tobat moal sampurna lamun urang teu boga ilmu moal datang lamun urang teu daek ngaji, teu daek ngejo, teu daek ngadeng. Lamun geus kitu kaayaanna yarfa illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat mangka bakal ngangkat Allah Subhanahu wa taala alladina kajalma-jalma anu amanu beriman alladina minkum ti aranjeun kabeh waladina utul ilma darajat jeung jalma-jalma anu dibere dibere kanya dibere pangar hirupna teh bakal tenang tur tumaninah moal kapoekan tapi bakal caang bakal aya dina jalan anu bakal bisa ngalaksanakeun ibad ningkatkeun takwa ka Gusti eta jalma anu anu boga bakal deukeut kana hidayah sia mah hitu. Aduh hampura pangarsa Gusti. Teraskeun
Jujur mah jangan ada dusta di antara kita. Ninggalkan dia. Atau biasa ninggalin orang molotot. Dari hari penanu ngaji mana ini teng sok ilpi lah ini menurut aku mah. Beda lamun jeung ngarora di hari teh gimana gitu. Ya Allah teraskeun. Urang mah normal make jeung munafik heuh. Lamun awewe lalaki resep ka lalaki ngaranna hom. Lamun awewe resep ka awewe ngaranna les. Urang mah lalaki resep ka awewe ngaranna hom. Bener tuh. Lamun lalaki ka lalaki hom, awewe ka awewe les, lalaki ka awewe. Mugia sing tepang jodoh di rumah kawas. Anu pantarik namin anu pangjombloan. Allah bakal ngangkat martabat jeung darajat jalma-jalma anu iman jeung ngabogaan ilmu. Sabab moal bisa nyampurnakeun jeung digawe kana amal keimanan lamun eueuh lamun eueuh kanya, lamun teu boga pangar, teu boga pangabis, teu gede kanya. Ari mama ngeureuyeuk keneh. Atuh biasa seurina ulah kitu da urang oge sieun. Hargai perasaan aku, kamu tuh jangan seperti pohon pisang. Hanya mempunyai jantung tapi tidak mempunyai hati. Gusti, ngomong pemajikan timuruan bayi ini ya. Padahal mah beungeut sika kana boga ringkieu. Coba aya beungeut salingkuh model kieu. Aya. Sia masuk itu baik. Aing mah tak kerura terus oge sugan we anu kahang sih. Pak RT hampura kedap deui nya. Rek marah ayeuna aja. Apa nih sana gitu lagi? Siap. Kumaha tasangkan orang lain ngan seukur di dunia bisa metikan hasilna ngalakan buahna ngatnaru kana pucuk aja ngagali kana beti dina ladang amal ibadah anu diparingan ku pangareuti teh. Dawuhan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ya Ali man an'amallahu alaihi fasyakara wabtalahu fasabara wa asaa fastaghfara dahwala jannata min ayyi babin sa'a. Hei Ali, sing saha jalma tatkala diberi kanikmatan gancang syukur. Wabtalahu fasabara, lamun diberi balai gancang sob. Wa asa fastaghfara, lamun tik soledat kana maksiat gancang syukur, sabar, istighfar. Cara urang eling ka nu maha kawasa samodel kitu tatkala meunang kanikmatan. Segala rupa urusan diberi kagampangan. Pamajikan cagur, budak balagur, salaki hidung taranuang sabun. Nama kejeng sorry, masuk nuang sabun kena dia. Ya, tega salaki. Jeung ka anaknya ka saha? Mama lamun kita milihnya anaknya ka salaki. Anak. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Ari bapana nya ka pamajikannya kene ka anak. Nya ka anak, da buktina geuningan lamun kolor anak merosot dibenerkeun. Lamun pamajikan keur dikolor. Lamun ayeuna budak teu disimut. Lamun budak salah pamajikan keur disimut. Kitu berarti nya ka anak, ka atayakeun ka tukang sok. Kan usaha keluar ningali anak batur da inget ke anak sorangan. Ningali pamajikan batur bohong ka pamajikan sorangan. Bener teh kitu Pak? Bener. Kenapa Pak? Sok mun pangaya gojali. Sok jujur. Mama, resep ka salaki teh anu jujur anu gede rahul. Nu jujur nu gede wadul. Sing tarik ngarah ka dengeun biji jebirna. Resep nu jujur resep nu gede wadul. Dengekeun tersangka korban keur berbicara. Resep salaki anu juj, resep salaki anu gede wad. Ngan saukur nya omamu. Musuh. Sok aya di dieu kitu. Aya. Oh, pan pamajikan ucu. Pada salaki mah kudu boga, lalaki mah kudu boga manuk. Bukan manuk yang itu, iya. Amit aing mah beus ngaranna. Apa laut ya gimana? Lihat aing dihareup teh. Bisa. Ya Allah, lah urang teh eling ka Allah lamun keur dibabarikeun dibere kanikmatan gancang
Lamun keur menang musibah eling ka Allah gancang sok. Lamun ti soledat kana maksiat dikejebur kana takabur gancang istig. Syukur sabar istig. Cara urang eling ka Gusti. Naon sababna lamun teu kitu Allah geus ngecap dina ayatna wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dukka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sing saha jalma anu poho tina eling ka Gusti. Fa innalahu ma'isatan dongka mangka bakal diberi kehidupan anu rupak, diberi kehidupan anu rupak, diberi kehidupan anu rupak. Andin atuh bantuan ngarah tere aing mah diberi kehidupan anu rupak, anu sus malar sangsa mis kis lantaran poho eling ka Gusti lamun meunang nikmat tara syukur sok aya nu kitu syukur la ing syakartum la azidannakum lamun anjeun syukur kanikmatan bakal ditambah-tambah insya amin ya Allah ya robbal siap lamun urang boga duit 55.500 anu rek di sodakohkeun nu mana 500. Ari ka surga hayang teh heula hayang paneri Ya. banyak ka surga gope tingkatkeun ayeuna mah goc gope mah 500 lamun goceng 5 lamun 4.500 kacoceng 5.000 go dicopot go jadi 4.500 karena kacot banget kalau kacoceng gancang syukur eling ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab dawana wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka sing sajal anu ngabalieur tina eling ka kami mangkapikeun eta manehanana fa ma'isatan dhanka kahirupan anu rupak anu susah anu hares naudzubillahi min wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma deui jaga di yaumil jaja dina poe kiamah bakal dibere bakal dihudangkeun bari tanpa paningali soca buta matana buta hati kulantaran teu daek eling ka Allah ala dzikrullahi akbar saestuna eling ka Allah teh hal anu kacida pisan gede Padkuruni adkurkum mangka kudu eling aranjeun kabeh ka kami mangka kami bakal eling ka aranjeun kabeh lamun ayeuna anjeun eling ka kami keur waktu bungah mangka kami bakal eling ka anjeun tatkala anjeun menang kasusah lamun teh mah anjeun ka eling ka kami tatkala cager mangka kami bakal eling ka anjeun tatkala anjeun deui da hakikatna mah urang teu mibanda kana diri urang hartangan saukur sisimpiran diri ngan hartangan saukur sasampuran diri ngan saukur sisimpiran urang datang ngalong kewang balik ngali gincing datang teu mawa nanaon balik moal mawa nana innalillahi wa inna ilaihi raji'un kabeh oge kagungan Gusti garwa putra caroge jeung harta banda lain urang tapi anu Gusti tidak ada yang pernah benar-benar memiliki kita itu cuma dititipi laras segitu mata ulah baper ulah dibawa karena perasa ujung-ujungnya koper korban perasaan akhirnya bagasi bahagia kagak sedih iya biasa we hirup mah pamajikan baeud biasa sok baeud cara pamajikan Pak sok nyemalan mun aya urang sok baeud cara sudah naik pamajikan tadi tapi orang dia mah teu nya teu aya nu ngaku urang harta banda anu barana kabeh oge bakal ditinggalkeun sabab titipan di Gusti Masya Allah imah sigro mas koroncong anu nepikeun ka kelek lamun lempang teh deng de nya bari jeung dongko dagang ganti 3 kilo urang maot dibawa moal ku salaki diju dipake ka makas seudon aing makas salaki apa teh salaki urang maot heula alhamdulillah astagfirullahaladzim salaki pae alhamdulillah kos bae jadi jablay online aing mah ya Allah ya rubana ya naudzubillah ini nah cekapnya sahur ieu murang kali santri hayang marhabaan
engke ngaos anu salorosna mah panginten ku guru urang sadayananya janten urang eling ka Allah ku cara syukur lamun meunang nikmat, sabar lamun meunang balai, istighfar lamun dicekanas maksiat. Insyaallah dah qola jannata min ayyita bin sama bakal asup ka surga melalui pantomana bae anu dikarepkeun ku urang ka surga. Bisa fa'atil anbiya wa bi karamatil awliya wa bi barakati du'a'is salihin. يقضي حاجاتنا وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وغمومنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الأولياء وببركة سيبر الجنجي وببركة يوم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب ومطار رجول آلة على الآن الوجود زمين والرسولة والملائكة بتسليم العالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كسبت فينا هذا المستور ليبرر نور كاملا في عمل الدهور نورا فقاكوا لا نور ونفاد الحق الحكم على من عبده الله عليه نعمة من حوادث الأمة أن ينظروا إلى وعد الأمة تجسيد هذا بالمسعود ومشاركة لها في هذا صراط الممدود وعبرة بتوكل الله سيد المرية والسيد الأنسية وعمرها من الغرين من قسم الله له من السعادة بالقسم الوافية فأنت الوقت الذين رتب الله على عدول يرجون هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور أما الأمود وبرز حامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي